eta balai mobil anu anyar Gusti diantarana Pajero lain apa nisya lain Carry lain Fortuner lain Toronton lain Vespa lain Bejul lain eta odong-odong lain eta lain da acan Gusti naon atuh aqua gelas aya aqua gelas mobil lain bunyuk sia punten peneungeun menawi teh napa lain naon Gusti kaulah lain hayang kendaraan tapi kayang kaulah di baheula nepi ka ayeuna teh meureun apa pamajikan akang teh sabaraha aya meureun langkung di 20 mah 20 leuwih timbala banyakit akang ti baheula nepi ka ayeuna ngan hayang kawin wae rayi polis amoy jadi maksana akang teh hayang kawin rayi geuning horeng gedungan ceker beger geuning balai nikah bener istri di bendi Gusti wano jati mana aya kayang kaulah teh awewe teh nyata urang luar negara akang kapelet ku awewe gelis luar biasa gelis nandingan widadari gelis bawaning ngajadi endah bawaning tikudra halus laur hade tangtung rayi teweleh unggal poe teh ngan kamanehna wae ieu hate teh nyai dibala sabanderet ka kenca jeung ka katuhu bayangan teh manehna wae akang nepi ka teu sudah kana dahar mun beurang penting tega kana sare leuwih waas lamun lumpat ka tempat sare kukuling anu dikukulung dipake tilam kae lieng rayi dibala rasinget kahayang nu can kasorang dibala malahan penting ta adei rayi akang ngimpi nu kaimpi manehna dina lahunan makalah jigana wae lamun teu kauntun tipung katambang beas laksana kapidurian leuwih hade akang pae ngabale bangke ngajam panabugang lamun teu laksana ka manehna rai nikah geuning jadi leres kumaha Gusti urang milarian we urang pamulihan teu sudi aing nah jalana leutik perwis paurah oh bisi perwis pangintun iya aing hayang kawin ka urang luar negara cik numutkeun maneh kumaha pamanang sampean Kipati lah salira teh weduk aya di Ratu Gagah aya di Mena salira Raja Sakti Mandraguna sadayana raja-raja gimir ku kasaktian salira gigis katamih salira teh raja berat beunghar saha atuh tekersa ka salira bener masalah bener tapi aing pamajikan leuwih ti 20 dono amuy raja mah kawasa karena lah mumpung hirup bener yang ting di akhirat bisa nyandung dan itu mumpung ngawal duit kayak gitu mah di dunia bisa nyandung bener di akhirat disiksa gitu baik kali nu asal ngeunah di dunia we timbalan saya iya ka urang luar negara Gusti iya
bangsa manusia kaulah teh hayang bangsa jin nya laras bangsa jin mah goreng patut ku sih katinggalna ge aya ka bangsa manusia muka bangsa sini abdi ge hoyong ka bangsa manusia teh ai nempo dina TV garelis kitu ara mucuy rancunit bangsa manusia ulah ka bangsa sinen mending kana ka bangsa manusia nyangan kadewe awak manusiana ulah ka sinen ulah nah ada sinen mah geus di panggung unggul dari mana mah goreng patut teh susu lepet dah deh dangukeun asup sule malihan upami nyokot tina agama Gusti da lalaki mah wenang pisan kumaha cing ceun wenang hareup maneh di manusia lan ka hareup ciji gareup bere ka mandang da bere ceun hareup beres jae punten atuh Kakang Pati iya cok kayaknya apa yun kumaha nya da ai kapale salirama ka bangsa manusia da ai manusia mah geuning beragama beragama aya agama di bangsa manusia mah katuru katutu di negara urang teh boga budaya nyaeta nete taraje nginca kambala nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan ame teu melengkung bekasnya lahan ame hartosna malapah gedang sumur katuruk digendeng ku agama taeta hartosna teh urang teh kedah api cik kamanang maneh kumaha dipilih ceun upami milarian pigarwaeun teh kedah ditingali tina 4 kriteria opatnya nya dina 4 kriteria laras dah tina di opat antarana mata nyaeta milih pigarwaeun teh nyaeta kedah ditingali heula agamana agama hiji agamana agamana beragama apa eta nu bayo nah ieu awewe teh beragama atawa henteu ateis nah ieu awewe teh sok salat cindak nama nah sok zakat ibadah artina geus ngajalankeun kana parentah Allah parentah Gusti nu murbeng alam ibadah lekat teh ibadahna lekat atawa belang betong atawa salah sok ka diskotik jeung deui kudu siapa medegan jeung urang ame kaituna nurunkeun putra putri anu soleh tur soleha eta kahijina eta leres ai kadua na teh kriteria awewe teh tingali tina turunanana turunanana bisi turunan ditempo tina turunanana leres bisi turunan gelo lain naon murun bisi turunan genderuwo murun sanes eta bisi ditempo tina turunanana tah di dieu sok diayakeun we apel dina malam minggu pendekatan hartina apel malam minggu teh eta teh dijieun ajang kasempetan pikeun deukeut jeung kulawarga ti awewe hitung survei da ayeuna mah atuh zaman ayeuna mah salah kaprah atuh aya apel teh geuning ayeuna mah ngajauhan pimitohaeun usulumputan diajak anu poek silih kecerok makanya umbeheung segala nu matak pantes laguna ge aya geuning hamil duluan sudah 3 bulan lantaran dipompa parat kana dada dahar sangueuna naon di Cileungcing singok meunang ngodok dokter kausin gember geungeus teh oh iya aduh harasaan teh hareupeun mitohang jo nyanyi aing ngarenyak gitu pareureum beungat teh tingali turunanana sabab bisi indung bapana bisi tukang korupsi bisi tukang judi bisi bangsat gerot taeta anakna ulah dikawin sabab wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sing saha ngaji kolot anu ngajieun kagorengan anak incu nu baka engkak-engkakan dina jurang katunggaraan taeta nah salira kersa kitu kagungan turunan nyaeta doraka ti aki jeung ninina nyambung tah ieu diajar apik teh kudu api hebat eta agama kan agama begante hebat maneh nepi ka bisa apa kanu kitu oh atuh gaul atuh ago jeung Kang Eman Kangkung marukana ulah janji gaul sareng Bapak Idan dan Patisan Geri Harja 3 jeung banar daging
iya ditinggali tiar durana tah eta teh nu kadua aya nu katilu da nu katilu teh nyaeta anu dikawin teh awewe teh kudu anu beunghar Nu naon tah cenah? naon biduit sia matre Pokoknya aya agama maksana kumaha eta teh cek agama laras jilakakeun sia nya beula nyabeula berak sabeula nyabeula kumaha manyak nu beunghar ruku dikawin teh aya nu sangsara kumaha nasibna mikir mereka teh Wah, iya bisa. jong adat boles atuh bro nya. anu teu boga Make kepala dingin. Kakang Pati jangan dulu memponis pembicaraan saya sebelum mengerti bagaimana prosesnya waduh bahasa nasional gua gitu loh Waduh, gawe. matak pak guru boga seragam teh ame gawe Ada. Ulah janji. jadi nu beunghar teh kumaha beunghar teh lain beunghar cek kacamata biasa tapi pakai mah kacamata batin nyaeta beunghar teh beunghar hatena Jemar. agama madunya akhirat sabab ai agama mah proyek di dunia nepi ka akhirat ame salamet di dunia nepi ka akhirat aya batin nyelametkeun anak teh Udah jemar. Itu. Saja. jadi beunghar hatena keun bae teu buka kongkorong ge hartina jembar hatena ngaran-ngaran anu jembar daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu ti deulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun ngajait kanu ti teuleum tuh silih asuh jeung dulur silih asah jeung baraya hartina kaitu ka dieu teh someah we sanajan ka batur oge Ramah tamah. ramah tamah hartina bisa ngajalin silaturahmi geuning aya dina katerangan sing saha anu mika cinta silaturahmi bakal dipanjangkeun umurna direbakeun rezekina kitu keun bae boga tanah tilu tumak Iya. sasolehah we kaharti ku aing jelas Gusti jelas nuhun jelas mah bagaimana Cing. jelas masih kan atau masih lungleng aing teh pintar nyengati atuh nya bilih gitu Bisi. karasa genah enak mah meureun Bisi cengar sos. eta nu katilu ai nu kaopat kanu kaopat kriteria nu kaopat teh awewe anu dikawin teh anu geulis Nugas. anu geulis tah hehehe Naon itu? naon aing teh sanuju deui sia Kanu pege. karunya kudu pegeh Watir kanu bobong. maksudna kumaha moal nya nu kawin teh kudu geulis anu geulis unggul aya nu goreng patut kumaha nasibna kaula deuk tumaros ka Kakang Pati naon aya Kakang Pati ka kersa kagungan garwa goreng patut nya teu tah nu mata geulis teh pasti Kakang Pati ge kersa kanu geulisnya oh atuh tah nu mata ulah ngadat heula jadi ieu dina geulis ieu teh nyaeta akang cing inget ai geulis teh seleratif Aktif. seleratif kumaha cek kuring misalkan aya panggih jeung awe cek kuring geulis beunting cek Kakang mah goreng patut Eta kumaha selera. cek Kakang Pati goreng patut beunting cek kuring mah geulis nya hartina da urang teh kudu betah kanu geulis da ukuran geulis cek jelema mah nong-nong ge manis mah nong-nong ge ai manis mah sok ngeureuyeul we heuh cek nu bogo Bobong oge bubuk mah. oh nya itu heungan eta we karunya kudu goreng patut tah da anu goreng patut mah jodona jeung kudu goreng patut deui atuh Aya. Jodoh. aya jodona aya bagianana keun bae Gitu. keun bae geneut ge asa ulah kitu ulah pusing kitu nama artina jadi cek agama geulis teh geulis rupana geulis hatena geulis lahir batin teh nya sarua jeung beunghar teh Geus sahil geus batu. arti eta we bang karunyakeun keur goreng patut aing mah gitu keun bae geneut ge asa reuncem Barukana kumaha lega imah Pangan mah. keun bae goreng patut ge asa katipu we goreng poe gitu
hade eta kamandang ti maneh nu mawi oge cek agama eta masalah cek kaula sae ditampi nuhun teu ditampi ge da nyangakeun eta mah kriteria Atos dewasa. pilih jodoh teh kitu cek ka tukang deui maneh Sarapati sae mangga Kang kapayun Kang utamakeun nu hirup keneh lalu geus maot hebat maneh bisa nyarita kitu gaul jeung ustad atuh ade gitu Gusti iya ngarti hade Bapak sudah sampean ngan meureun dina waktu ieu teh kaula teh anu dipikahayang ku kaula teh nyaeta awewe teh keur disaembarakeun urang jauh keur disaembarakeun maksana kumaha Gusti saembara maksudna teh nyaeta ieu awewe teh kajojog ka mana-mana ku kagelisanana malah ku kagelisanana seueur raja-raja ti satatar madya desa sumping kayak dapat tempatan maksud tedek ngalamar istilahna belabar kawat ku kituna kawijakan ti raja ngajieun saembara sing saha bisa anu ngelehkeun jago saembara teh yakin bakal mijodoh ka eta awewe oh saembara gelut belabar kawat iya waduh di negara mana Gusti ieu awewe teh di negara Sekarumambe saemarana anu jadi awewena teh ngaranna teh Dewi Setyaragen wah Adiana istri Setyaragen iya anu jadi jagona teh adina Setyaragen kakasina Jaka Gintiri geus lila ieu saembara teh geus leuwih ti 10 poe aya dina berita ku kituna akang pangnangangkeun sampean ka teh akang teh hayang ngiluan saembara kalian mancenkeun sampean kipatih wayahna jadi raja sementara akang init